sindiran, sindiran, umat kasindiran, maghrib-maghrib, tangaosan, balik menempat haji, kemudian saat dalam boran, diutik kelompok gigi. Coba si Ujang dua bulan can dikiriman wae di pesantren. Jangan lari damang atuh. Yang mengumpala itu yayanan kawet sesal. Nya ikhtiar atuh ka mana, ka ditu ka dieu ka mana we papanya gitu. Milu-milu ka saha atuh. Yang mau sesal miladan bisa sorangan. Ya kan tugas aa milari nafkah mah kewajiban salaki. Kan abi nu gawe. Ujang ditangka bapak nyare ka Bojong Gede terus marupata sabaraha hese pisan di teu gawe Bukan pisan itu majikan teh. Pas ada cicing pada menang kagirang nyiar gawe sepenting majikan bakahayang. Bakahayang geus sidik lo bapak ngabutuh geus turuneungan gawe ka ditu. Kembang masalahnya makan nya iya teh tas meser kamari di Pangandaran. Ibu kamana wae nih asal tananina alma aya wae ibu teh anak juga kamana wae atuh iya abi teh tas ulih ti bumi tua soalna teh ayo atuh ibu rang di lebet salah ngobrolna ayo. Ibu kumaha damang? Alhamdulillah ku damang. Ibu kumaha? Alhamdulillah damang abi. Abi tos nami teuwih ka dieu. Soalna atuh abi dudu damang. Jadi teu terang naon. Oh, teu damang naon ibu mertua teh? Biasa we sepuh kumaha samsu. Oh. Ibu nih dari mana terus di bawah abi Korea. Abi mani sok korek HP atuh nonton Korea. Terkening gitu bu udah jalan-jalan beli buah baliknya beli empe dari kanan ngurus mitoha ini sare di mana ay ibu tahu daun jati lagu jauh kawalungan kabawa arus kahidir jauhnya ngurus mitoha tong sok pikiran sadar saya ini mau kepahalangan udah mitoha abi mah harus jinteun mata kamu Korea isin sebenarnya nama abi teh saperna abi teh pada aya kaperyogian kumaha bu abi teh nuju peryogian pas ibu saroge teh pas lami teh damang terus si Ujang pas 2 bulan di pesantren teh acan we dikiriman si Almi teh damang wae ieu teh ini gitu bade ngambil ka ibu ya bu jalan-jalan ke kebun teh balikna mau mobil mewah kudu bager kamar tua teh ngehirup jauh kita susah ibu mertua nu kumaha heula aya mertua nu kos abi nanya area gue atuh aduh bu punten saya kita bingung bu itu bade nama pasaha kamar tua teh sidik kayak abi teh akur bu jeung mertua teh tapi dak kumaha deui anu peryogi mah iya sih Cia ya dulu aja bilangin
Aduh, apa terima wae gitu tawaran rambut kabang emok teh. Aya salahnya dicobaan. Salami si AA teh terangin. Jadi gini? Jadi ibu soalnya pas bingung itu pas bingung pisan. Siap akan ke diwakaskan ya ke Katiana kayak abi gratis ke rekan Mohon pisan ya Bu. sami-sami Tang terang sama di abi ya Bu. siap. Mana Bu? Enggak. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam, Neng. Sakit, Neng. Kumaha atus teh ceuit atas dari ku abi di sana. Kamana we, Neng? Asa tara ningali. Ayo we biasa. Lain kumaha ya sehat. Alhamdulillah. Asik biasa beli emas itu ka dia. Nunggu nu digayanya si Ece mah. Emang atuh kudu da emang meh penting tuh kan kecilan baru nih genjeng asa ulah juga saya tahu yang tang tahu sih kiri we cewek dari pasar beli cilok balikna ulin heula kata melengkong hayang gaya ngiluan Mang Emok tapi isina dompetna kosong Kai masih duit nampak orok baliknya ke pengawasan mentang-mentang ketua emok mending nguruskan hidup batur pisan. Bu si eta heula mimitian tuh Naon sih menir ieu? Entos ibu-ibu nang garut gararandeng. Ya udah ngekenya ibu-ibu. Jamu teh meni manjur, sok diinum ku sinana. Bisa we kitu ka batur, bari di dinya ge saruana. Sok we Neng meni gararandeng kieu ieu teh sok kirimkeun dina grup janji nasabahna. Nya atau satunya ibu-ibu sok aya nama janji nasabah heula, ieu ku abi dikirimkeun kalam. Atas tah ibu-ibu tos dikirimkeun. Bari kieu nya ibu-ibu janjina. Janji nasabah. Hiji, hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. 2. Rek gering, rek cager, kudu tetap kumpul. Rek gering, rek cager, kudu tetap kumpul. 10. Apabila, bila mana andai kata salah satu dari anggota kalian ada yang gering, wayahna kudu daek nyat ngareteng tong nyumput mun emok nagih ka imah marane. Apabila di mana andai kata salah satu dari anggota kalian ada yang gering wayahna kudu daek ngareteng tong nyumput mun emok nagih ka imah marane. 4. Apabila ada yang tidak bisa membayar alias tegablek duit, para anggota harus menenteng alias undunan seetik ewang. Apabila ada yang tidak bisa membayar alias tegablek duit, para anggota harus menenteng alias udunan saeutik ewang. 5. Jangan nyumput kalau emok lagi ke rumah. Jangan nyumput kalau emok lagi ke rumah. 6. Jangan dulu maut kalau belum lunas Bang Emok. Jangan dulu maut kalau belum lunas Bang Emok. Ibu-ibu ieu ancisna tos dicanak ya. Ibu-ibu ancisna ya ngebudian. Ya ibu. Nah, ieu no ibu. Atas ibu tong nyelak mayana. Bukan tapi sebenarnya Ibu. 2 mingguan deui kudu tos aya nya. Mun eta mah kalah ya kalau. Namun aya naon ket abi nu dicarekan. Siap. Kalau banyak kalau namanya Bu, hatur nuhun nya. Mangga sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aci sahabat kita beli emas sedikitnya bahannya tinggal di abi mah 10 juta. Jadinya abi kene iya 15 juta iya 100 juta ge. Kalme abi mah Namun wae atuh Ibu eta teh. tinggal di abi balik 20 juta sakitu. Ibu tong sok pamer ya tinggal di age kur gaduh hiji na teh sabaraha cik 1 ember. Mainnya 1 ember melina di pasar loaknya. Ibu tong sok ka ditu ieu meurina teh di mana cik? Ieu aya bunga-bunga kieu, bungana ge ti Switzerland. Di pasar Cikadung. Mun deket pisan ka pasar Cikadung. Ieu nya meurina tinu jauh di luar negeri. Tinu deket mah sok Rarawe, Ibu. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Mana wae atuh kumaha eta si Tatang teh? Si tatang mah kitu wae Bu, anggar asa wae di tetangga we. Gaweuna teh sare mancing. Hayo wae kitu Bu ah. Lir abi mah. Geus atuh ngaran ieu arannya Bang Emok tinggal rarance, ieu. Rarance. Ieu tingalinya. Nah, Cece bareureum. Ece mah tinggal bayarnya tiap 2 minggu udah aya di nomor baru mah kayak bayarna di awal mah gratis heula kayak minggu paina bayar deui gitu. Mohon Ibu tadi ge nya aranna teh tos janji nasabah. Tadi
abi ge tah. Nah, kan pencet. Ini resepnya ibu-ibu ada kemana wae cuma abi mah di bumi wae iya ini kosong gitu udah Oh, nyekundok wae atuh. Namanya ada. punya atuh dah aduh Ami bisanya Mata kan si tatangga tong dititah gawe wae didinya tinggal icara ge abi ge gawe nama di Kamboja. Iya, ayeuna teh 2 bulan teh can balik-balik teh. Ka mana eta teh? Mata geus we lantang emot nih di mana? Bener aja. Seroge abi di Pertamina mana cik? Pertamina Cibaduy. Aya teh Pertamina. Salah ke abi mah kerjanya di London. Sok ade kalah saing ku si Beres ya. Di hari kerjanya lagi nya da anu kamay kalau caroge abi we teguna pisan Nuhun sok garang ngiringan atuh garang ngiringan. enggak caroge abi mah geus goreng patut hese gawe deh Aduh, ini kan kurang sabar mah geus ditinggalkeun mun urang mah geus ditinggalkeun. Terus kemana si Ujang kemana? abi teh mending watir ka si Ujang geus 2 bulannya teu dikiriman di pesantren cinta si Ujang can dikirim kadon nya tuh gawe kumaha gawe sorangan apa da ingat nafkahan mah tanggung jawab salakinya Istri mah gawena nge-update sosmed. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam Pak RT. Duh, kebenaran ke ngarumpul naon ya teh? Iya, biasa emok. Oh, berarti tebutuh ibu-ibu mah bansos di desa teh. Atuh eta mah beda deui atuh eta mah butuh. Kan ieu mah emok. Atuh eta mah beda deui atuh. Bansos mah keur beli beas, emok mah keur beli emas. Lari buat patatan pula. Nyaratur pemajikan minjem ke Bang Emu. Iya nggak sudah Pak RT kiranya di kita gawe teh hese geus kubuh hirup teh bukan ngebutuh. Waktu badai ngiring, sama seorang melangkah habi. Naon Pak RT? Cipangkar patata. Bang ayu Pak RT, habi atuh damel. Kalau anjing kayak orang obrolkeun di bumi. Oh mau nanti Pak RT. Iya aku udah gawe maunya Pak RT. Sami-sami di Parayun. Halo Neng, kerja di mana? Yang saka dia teh, ibu aya di obrolan. Oh, mohon bung, kayak abi kadinya. Jadi salah satu Neng, aya 1 juta teh. Oh, nanti kan kalau juga bakal tanya kasih bos mau nulis saya di bejaan deh ke ibu. Mau nya bu? Bang, Ya masuk. ini ada yang mau minjam duit bang Terus minjamnya 10 juta siapa yang mau minjem memang? Budian yang itu loh yang ada lah yang itu Ntar ya, saya cek dulu. Emang minjem berapa? 10 juta Nih ada nih segini nih. ya makasih bang Kalau ada apa-apa sama kamu ya. ya makasih bang kemudian waalaikumsalam iya dia 10 juta saya ya Nuhun atuh. Nuhun ya Neng.